sejarah lah gitu. Dengan sejarah Tugu ini. Ya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karuhun Sunda. Kali ini saya dan teman-teman saya dan tim kru Karuhun Sunda ingin atau datang ke tempat Tugu Pahlawan Sindangkasih yang berada di Kota Majalengka, Jawa Barat. Desa Konggirang. Oh, Desa Konggirang. Nah, di malam ini udah jam berapa ini? Kita akan mengungkaplah sejarah-sejarah tentang di sini ya, terutama kan kita lahir di zaman sekarang, enggak kejamanan zaman-zaman pahlawan gitu. Nah, apa sih tandanya dikasih tugu seperti ini? Apakah menandakan gitu? Apakah menandakan perjuangannya? Apakah menandakan apakah ini sudah merdeka? Apa menandakan tentang kebebasan? Nah, di malam ini kita akan mengungkap lah sejarah gitu, mengungkap mitosnya, sejarahnya, sekaligus kita ingin tahu juga, kru di sini juga ingin tahu gitu. Ya. Mungkin gimana menurut Akang kalau misalnya kita mengungkap di sini gitu? Ya, mudah-mudahan ada jawabannya lah gitu. Ya, insya Allah ya. Mungkin kita langsung saja ya, Kang. Langsung ya, apa gimana? Lebih baik. Oh, sebelumnya perkenalan dulu ya. Ini banyak yang baru juga di tim Karuhun Sunda. Yang ini dengan Kang Asep. Dari mana Kang Asep? Dari Pinang Raja. Ya, Pinang Raja. Ini udah berusia berapa, Kang? 100. Belum. Ada 22, 23 ada. 21. Ya, 21. Ini Abang Renren ya dari sama Pinang Raja. Kang Absar dari mana ini? Dari Kang Garawangi. Garawangi. Asli dari Tangerang. Tangerang ini. Insyaallah alhamdulillah ya, tim Karuhun Sunda sekarang semakin banyak, semakin rame lah istilahnya gitu. Semoga kedepannya juga kita terus lancar syuting, terus lancar kesehatannya, rezekinya dan segalanya gitu. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa buat kalian yang baru gabung di channel kami, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, and comment. Terima kasih. Kita langsung saja ya memasukkan sosok gitu yang dahulu sempat menyaksikan lah gitu. Syukur-syukur ya masuk yang tahu semua sejarah gitu. Syukur-syukur itu juga. Tapi ya kalau semisalnya masuk yang jin zaman sekarang atau pendatang yang nggak apa-apa gitu. Kita kan niat kesini untuk bertanya-tanya tentang sejarah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Ai Aki ti paling mana? Oh, Kedatangan abdi ka dieu sanes bade niat goreng, sanes niat awon kitu nya. Oke. Ka dieu abdi teh bade tataros tentang sejarah Tugu ieu. Gitu. Bilih Aki gitu ya mah. Terang atau nyaksian zaman baheula gitu. Bilih ya mah. Tah nuhunkeun caritana, nuhunkeun penjelasanna. Sabab naon urang lahir di zaman ayeuna urang hayang nyaho kana sejarahna Indonesia nya terutamana anu deukeut heula di dieu di Majalengka. Nah, pertanyaan kieu ki. Iya ya, Tugu ieu teh tandana naon? Gadina aya pahlawan. Kerang acaca Belanda. Ngiluan. Bra? Duaan. Eta ngiluan perang. Kan di pertengahan
Pahlawan eta gugur. Gitu. Pas deui gugurna teh di dieu. Naonna Gugurna di dieu. gugurna. Jadi ampe mengenang Bener. dijadikeun ieu Tugu. Tah, anu duaan eta saha sareng saha asalna ti mana? Ada nama mau disebutkan. Cenah naon? Asalna teh hiji-hijina ti mana? Asalna. Ada nama yang mau disebutkan. Ya. Kidul. Jeung Wetan. etan eta aranjeuna gugur di umur sabaraha taun eta teh? Masih ngora apa kantos Sepuh. apa tos sepuh gitu. Eta masih puluhan. Masih puluhan tahun. Belasan tahun mungkin. Saking ku hayang merjuangkeun Indonesia merenya sampai rela berkorban lah merenya. Terutama jengkot desa na kota. Tapi naon ngaranna teh aduh kode nya. Naon Kang tadi teh orang terek nanya. Hah? Enggak itu mah nanti terakhir nanya. Makam-makamnya tuh. Makamna. Jadi itu mau disebutkan. Ada nama. Ade, lamun datang ke makamna, tong eta kagorengan. Ya, mau. Niatna sing halus. Ya. Berarti aki baheula nyaksian apa ti carita ka carita? Nyaksian. Nyaksian. Berarti eta tahun sabaraha? Tahun 1000-an. 1000 leuwih. Ya. Mungkin pertanyaan Kang Afsar buat Kota Majalengka ini dari Tangerang nih. Berarti itu nu di non di ieukeun patung nu di luhur eta mungkin gambaran kasebutna ki. Gambaranna lah Oh gitu. itu teh. Nya. Eta patung-patung anu detail nu laleutikna oge eta gambaran-gambaran peperanganna berarti. Jeung warga-wargana. Yang wargana. Oh. Berarti ieu baheula sebuah desa, sebuah kota, apakah sebuah kebon ieu teh di dieu teh? Iya. Baheulana teh kebon. Kebon. Poek. Leuweung itu kabeh. Kan aya peperangan, aya pahlawan nu gugur dijadikeun kieu. Berarti sabaraha tahun eta Belanda ngajajah Majalengka? Sarua we meureunya kabeh. Sarua. Barang minyak nya. Ai di dieu anu caricingna seueur. Lain seueur deui, teu kawadahan. Saking Saking pinuh. kuseurna urangnya. Nu ngaganggu ge aya. Oh nu ngaganggu ge sok aya. Naon ngagangguna teh teh? Nu tatanjakan teh aki. Sok nyolakakeun teh ya, bermaikeun teh ya, meureunnya. Loba nu meang teu kuatan. Oh nu nya. Oh mobil. nanjak. Mobil. Nu nanjak teh kuatan gitu. Mudun deui meureun. Eta teh dikunaonkeun ki. Cangteuing. Cangteuing, Bang. Nya meh teu poek gitu. Kana urang mah teh ludeungan ki. Baheula mah anu kieu. Oh, Kan beda deui ki. berarti baheula mah ku zaman damar kan gitu. Nya kieu wae nya. Urang ngucapkeun hatur nuhun pisan informasina sakedik dua kedik oge gitu. Engke abdi ge bakal lajeng deui neangan informasi kan nu sejen gitu nya ki. Gitu. Hatur nuhun pisan sateu acana ieu nya abdi da ka dieu ge henteu sanes niat jore, sanes niat goreng lah gitu. Adi teh hoyong apal sejarah gitu. Ngon. Tapi ieu teu kaganggu sanes. Henteu si Mukaring mah ngan aya itu. Iya. Merasa kaganggu. Aya bae lah. Kausik. Nyangkeun kajeun eta mah da dewekana gitu urang mah ka dieu geus niat baik-baik sanes. Geus di luhureun teh. Nya tos sakitu wae nya ki ya ti harap di Hah? Sekarang diasupkeun. Geus lah engke deui wae kayak gampang. Nya ieu sakieu mungkin ti abdi nya ki atur nuhun pisan sateu acana nya. Mohon. Tos nya ki keluar heula.
Jadi tadi intinya ya ini adalah salah satu dari penyaksian Zaman cerita penjajahan, sejarah ya. zaman dahulu gitu ya. Jadi ya di sini dahulunya tuh ada dua pahlawan. Ya, pahlawan pemuda. Ya, pahlawannya nggak boleh disebutkan lah namanya. Yang satu dari Kidul, yang satu dari Wetan. Nah, dan mereka ini dua orang tersebut gugurnya itu ya di tanah ini. Makanya di tempat ini dibangunlah Tugu Pahlawan. Buat mengenang pahlawan di Majalengka, buat mengenang pahlawan tersebut lah gitu. Ya, segitu aja mungkin dari saya. Ya, mungkin masuk ke selanjutnya. Ya mungkin masuk selanjutnya aja. Yuk. Ini saya ke belakang. Kita rokok. Purasun. Sampurasun. Apes. Oke. Mana kanario? Oke, bisa santai. Oke. Oke. Mana kanario? Bareta tarosnya sekedap di punten bisa sekedap di Bareta taruh. jing lah. Tenangnya Bareta taros ini Kang Ustaz. Bareta taros tentang sejarah di dia. Gitu ya. Tak, kau mangga Kang Ustaz. Taros Apakah itu? Dek naruh sungkul sih. Dek naruskan sejarah di dia biar aki apal gitu dek. Hah? Siap. Gini Pak, betul. Di paling mana Ki? Hah? Di mana di handap ini ya? Di jalan. Oh, aku nusuk dia merenya nusuk merenya teh ya. Dek taruh sungkul sama Ki. Ana naon deui? Heeh, dek harus. Aki kunaon gitu, jo sok ngeheureyan, sok ngirakakeun lah gitu pino. Kahayangan. Hayang engko. Nah, eta teh Ki beh naon? Siap. Beh naon eta teh Ki? Sakti aing. Beh sakti. Maju ka ditu, maju. Ini beda Ki, bedaan. Tadi itu. Iya. Serap. Aku aki teh tadi kumahakeun wae teh. Dilakakeun ku aing. Kumaha teh? Geringkeun. Digeringkeun. Oh. Terus aya deui Ki. Acan sok di ieu keun ditahan apa non teh mobil teh. Heeh. Beda kuat nanjak ini ya. Oh. Jadi mak Oh, iya. Ieu teh nusok nyilakakeun di jalan. pikeun naon eta teh? Sakti aing. Ngalah naonna sakti teh. Ya, ilmu aing sakti. Berarti ngalah getihna. Ya. Ngalah getihna. Ame sakti gitu. Terus saya nangge sakti aki.
geus aing mah. Ya nya sakirana hayang sakti ulah ngarugikeun batur. Kumaha aing? Batur ge hayang hirup. Aki neangan ilmu jang hirup lain. Lamun ayeuna aki diganggu ya dengekeun. Mun aki diganggu dipaehan daek moal. Jelema oge kitu. Sarua makhluk Allah. Ciptaan gitu. Kadang maju kamerana Kang. Jadi kieu-kieu nya hayang mah ulah ngaganggu. Manya teu era atuh kudu caricing di dieu anu merjuangkeun Majalengka. Batur ge loba. Lain aing teuing. Mana gegedugna le? Hah? Hah? Aya di ditu. Dek sahana? Panglimana? Prajuritna? Hah? Kadieu cicingnya? Yes. Serap. Agak redupan kamerina nanti jelas nggak? Kang? Jelas. Iya. Ye nya dengekeun. Jelema oge masih hayang hirup kangge naon? Kangge ibadahna. Kangge ngabiayaana. Ek naon? Ganggu. Allah Akbar. Nya. Urang mah ka dieu teh. Aduh, ieu nya. Urang ka dieu baik-baik ieu. Urang baik. Urang ka dieu baik-baik. Ieu yang ngobrol hungkul. Taruh. Teu ngajak nanaon. Nganaha kunaon. Boga dendam ka jelema. Nu berpuasa mangan Gusti Allah. Mane mah geus ngalelewatan batas. Bilangkeun aing. Jadi itu. Masing-masing. Di dunia ge sarua. Berikhtiar. Bisa berapa kali eta? Loba. Dikumakeun bae. Cicing ya? Ringkeun ku aing. Ah, Beri itu. Kadieu. Sok kadieu. Sok ka ditu. Lepas. Jaga aja di belakang. Jadi anjeun hayangna kumaha di dieu abdi teu nya sokong kan ieu. Tapi ieu nu hayang aya. Arek daek sangsara kieu bae. Jelema ge embung terluka teh. Ayeuna karasa ku dewek kumaha rasana terluka. Len. Hayang cager moal. Hayang cager. Daek ngilu ajaran Islam. Bung. Kunaon? Teu seneng aing. Teu senengna kunaon? Da can dirasakeun ku anjeun. Can ngarasa. Apal teu nu merjuangkeun tanah ieu? Ari Islam. Taat ka aturan Gusti Allah.
gitu. Ayeuna anjeun ngundang kepala dugu hatur wah. Allahu Akbar. Ayo kawan ini mah sorangan. Gitu. Ayeuna anjeun ngaku sakti gitu kieu nya sampai nyelakakeun batur. Karunya gitu. Ayeuna mah kieu bae lah. Ngajin kesepakatan. Tong ngaganggu di didinya kahayang maya. Bung. Kunaon? Lamun ayeuna anjeun embung, kurang dekek dibawa. Kumaha? Bung. Geus ngilu bae nya dibawanya. Bung. Kunaon? Di dia. Nya sok tong ngaganggu deui. Eueuh nyelakakeun eta dia mah. Syukur-syukur daek ngilu ka ajaran anu bener. Mun betah kene di dieu, mun daek kene di dieu ulah ngaganggu. Ning ngilu we nya lila. Jadi intinya dari yang tadi ini adalah salah satu yang ada di bawah sana ya, yang deket jalan. Nah ini salah satu yang sering ngeganggu di jalan gitu, sering nyari tumbal, terus makanya sering ada mobil yang nggak kuat nanjak, kan jalannya tanjakan. Iya, bahkan dibikin ini dibikin sakit katanya. Gitu. Nah, kita kesini niatnya baik-baik, hanya ingin tahu sejarah, bagaimana sejarah sini, tapi ya situnya yang mulai duluan jadi jadi begitulah bentukannya, jadi berabe kan gitu urusannya, jadi libet-libet begitu. ya hanya segitu aja lah. Mungkin nanti di cerita nanti selanjutnya, cerita selanjutnya. Insyaallah. Jadi untuk penelusuran selanjutnya, mungkin dari penelusuran yang sebelum-sebelumnya tadi mungkin ada yang kurang detail atau mungkin versinya berbeda-beda, kita ingin tahu lebih lanjut. Ya insyaallah selanjutnya lanjut dengan Bang. Rasul. Rampes. Aki nu cipalih dia. Balikan deui. Sampurasun. Lain. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas ya. Kemana? Luhurnya mana? Luhur. Sok, luhur. Nah, ya, balik ngobrol. Ya, ini mungkin ada yang mau diceritain lagi. Jadi tuh paling dia Ki. Anu ngajaga deui ieu tempat. Oh iya. Ya, apunten ya Ki satacana gitu. Ya reng-rengan sanes bade ngaganggu, sanes bade ieu. Mung bade hoyong apal hungkul gitu Ki sejarahna. Sejarah. Sacan kana sajarah. Paranjeun di mana? Tapi di Palikaler Ki. Ya masih Kaler Majalengka teh loba. ini. Daerah naon? Daerah Jatiwangi. Itu Karayunan. Ya, di Karayunan aya gitu. Ya punten satacana bilih kawagel di dieu reng-rengan sadaya. Tanah naon? Sebaik malah mah kudu jadi naon anu ngaranna nghargaan ieu tempat. Ayeuna leuheung mararaneh nu ka dieu anu hayang nyaos sajarah.
Dages lain caritaan lamun ku aing disebutkeun hiji-hiji mah. Nya. Dages lain hiji jalma nu ka dieu teh. Lain hiji dua. Loba. Tadi hampura. Lamun anu sataacana garalak Mohon. ngaja teh. Yang pangitan eta bagian luar punya. Nu di luar punya. Anu di lingkungan iman teh pangitan. Ngaja aya bae. Aya bae. Aya bae. Nya. Kusabab nu ngotoran ieu tempat urusana ku nu taradi. Oh. Ngobrolin saja. Eta ki asal usulna ieu berdirinya Tugu ku saha ki? Awal-awal tahun. Ieu teh dina taun 146. Awal Walanda kaditu ka Talaga. Nyaeta bangsa Letnan Abdul Ghani anu ngahadang tina tatanjakan ieu. Kamu coba baheula lagi teh tanjakan jalan gitu ki. Ieu nya leuweung. Oh, leuweung. Aya baheula nama. Cuman ayeuna beh dieu. Jadi dikieukeun. Nya. Lajang sih. Jadi awal Walanda ngawasaan ieu tempat salah sahijina di Majalengka. Jadi we perang. Inti nama ai awal mah henteu yarakin. Tapi aya hiji pakokoh nu payakin. Nyaeta anu kudu dihadorohan sanggeus ti dieu linggih. Nya. Mama Yai Abdul Halim. Namanya Eta pakokoh pamanceg nya. anu merangan ti luhur kahandap. Tekadna nu paling kuat yang teras ieu anu patung di luhur teh dua pemuda anu janten ieu Eta mah ciri wungkul. ciri unggul Tadi Ciri maksud arah teh, maksud arah gitu. Kan arah beda-beda. Pertanyaan tuh. Nah, ieu kan samodelan gambar-gambar kieu kan arah teh gitu kan. Beda-beda teh ki ieu teh simbolis apa maha ki? Ciri. Pertama ciri. Ciri babaheulana ieu teh. Kari di dempo zaman ayeuna mah ulah dirasakeun. Nya. Lamun zaman baheula nu ngarasakeunna bakal perih. Nya. Ayeuna mah kari ditempo. Berarti punten aki teh di sa kantos Belanda ka dieu apa aki teh emang di satacan atau Hai urang mah sabangsa anu hirupna rebu-rebu taun. Nganyaksian di dieu teh. Nya nyaksian gitu nya. Ku perihna ku kakajaman Bagong Walanda. Unggal tiap jalma anu make sarung ya Pembantayan. di dieu ka dieu teh geus eueuhan. Ku kejam-kejam nanya. Walanda mah di mana-mana. Tapi eta sampai aya nu diperbudak gitu. Apa langsung Loba. dibunuh bae? Coba. Jadi anu dijieun gagawena Walanda, anu sok ngilujeng Walanda. Ngahyanatan pribumi nu di dieu. Masih loba. Aya nu ti mana-mana, nya tadi babawa ku darewekan. Anu kasaksian ku sim kuring. Anjeunna maksa
maksa hiji naon disebutna teh lamun pan ieu mah pamagetnya nya istri disebutna teh awewe tah dewek kanana maksa nya geus tepuguh lah ayeuna ge kajamanan anu sok di dieu ya ya aya teh nya aya bae matak sok lamun ayeuna nu ngararasa gitu bakal nyahoeun panasna dicikihan bakal ngarasakeun nya da nanahaan ngan ngotoran tempat ieu nya ki nu ayeuna kuduna di agung kan ayeuna malah di kokotoran gitu kan Kalau ini Ki mau nanya iya ngomong naon Iya ke aya nu dipertoroskeun kan eta aya mitos cenah Raki Afandi terang nyaho tah saurna teh cenah make letnan letnan Afandi nah itu teh cenah saurna teh mitos apa kumaha eta cenah non kebal peluru teas eta salah sahijina anu dimuridan eta nu tadi disebutkeun kudu diadorohan mama anu akong geus pokona mah ya urang bage anu rebu-rebu tahun gitu nempo bedog teh geus ti dieu teh ngapung kana leungeun deui warehna mah ku bedil aya nu ku bedil da ai anu ngalawanan mah ayeuna anu ti dieu ngalawan ka ditu lain ngangge begedil tapi ngangge naon awi itu anu simbol di ditu tuh ieu awi nu kitu bambu runcing tapi karena ku tekadna gede nya meunang berarti eta makamna mama berarti anu di Burujul eta kurang apal aya eta mah kan cuman ieu salah sahijina anu bakal seungit nepikeun ka tuturunan mararaneh kudu apal tak eta duaan teh anu tadi disebutkan Letnan Abdul Ghani sareng Letnan Apandi eta anu nyieun naon arana teh rencana kanggo ngaranna ngahadang Walanda ti Talaga jang kahandapkeun berarti lamun teu kahadang mah berarti bakal tembusnya ka nya handapna geus bakal eueuh kabeh ieu rata majalah berarti tempatna teh eta di bah pupudunan dia jajaran ieu pisan tugu pisan perang we gede-gedean di dieu teh tapi gitu bangunan anu di tengah tuh nya nu bah leuweung eta zaman Walanda apa ning anyar-anyar eta mana itu baru itu tuh rada jauh ti dieu teh tapi jajaran pupudunan lamun Walanda can sampai ngaran nyicingkeun di dieu maksudna teh apa pendudukna teh penduduk can pernah anyar oh berarti leuweung pisan bae oh berarti anyar Walanda datang ka dieu beungeun ngaliwat bae oh teh sampai cicing di dieu lila pan lamun tos aya babangunan kitu mah nandakeun tos lila di dieu nya berarti ngan ngalewat dihadang we jadinya perang we jadina Iya, siap. Saran. Ki punten namina teh saha Ki? Oh, teu bisa oh nya. Sarang tugu-tugu di mana deui sikapna. loba tugu mah di mana di Majalengka na weh Nya Ki. nu di Majalengka ngan ieu nu dicicingan ku urang namun urang cicing di mana-mana bakal ku urang ditaros-taroskeun Berarti emang Ki mah pure di dieu wae meureun nya. non Di dieu bae gitu Ki. Kena tep pakai mah di dieu. Mana Kang? Ada tambahin? nah mungkin ada pertanyaan nih dari penonton atau kru Di masyarakat Mungkin ada pertanyaan. nah cenah ki aya pertanyaan anu ngajajah teh cenah Jepang heula apa Belanda heula nu ka dieu Walanda Walan. jadi mah Walanda Walanda Berarti Jepang mah teu aya ka dieu mah. teu nyaho anu sanyaho sim kuring mah
anu beungeut na bararodas bae teu nyaho golongan bangsa Jepang nu kararitu. Lamun Walanda da emang disebutkeun Ya. pas erek merangana. Gorok Walanda gitu. Jadi meureun ku diucapkeun jadi apa nya? Jadi apa eta nu dilawan teh Walanda. Walanda. Di Walanda ya Walanda. Bang, tambahan Bang. Kam. Dia kan namina kan Tugu Sinang Kasihnya. Hmm. Nah, kaitanna kumaha eta? Eta tina peperangan tadi. Berarti ieu aran lembur Sindang Kasih teh di baheula. Di baheula aing ngaran lembur nama da aya nu ngaranan lain bagian urang. Eta mah bagianna kanu ngaranana. Nanyakeunna. Nya. Ya mungkin aya amanat atau napi Ya. kumaha ki kangge Pesan-pesan lah gitu Heeh, kanggo kapayuna gitu. pesan Kumaha jang gitu. masyarakat anu hirupna di zaman ayeuna nu can ngarasakeun peurihna kumaha baheula gitu. Nu bisa ngajaga ieu tempat. Nah, terutama eta Bersihan di dieu eta geus ngahargaan perjuangan zaman baheula. Adu ngeuweuhkeun sakieu. Geus ngahargaan. Ku dirawat makanya ki. Komo di bakalan. Dibere naon? 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 Wah aing onam teu apal. Naon ieu teh anu dibacaan teh. Oh. Fatihah mungkin. Eta teh naon disebutna teh? Hadoro. Da aing mah soalna nganyaho assalamualaikum waalaikumsalam tadina. Teu nyaho jero. Tah, komo mun dinu kituan. Geus tong jauh-jauh da bakal moal ngararasakeun. Ayeuna mah padu eueuhkeun bae ieu nu kieu. Adorohan geus. Ieu oke, aya di bawah ieu aya naon? Yeuh. Lain tanyaeun tah mah. Siap. Itu bae mah. Ya, mungkin pengintan kitu unggul ki nya hapunten terus ngawagal gitu nuhun terus segala caritaan anak ki penjelasanna kanggo sejarah. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kita ya alhamdulillah udah di penghujung acara. Jadi sekarang itu ya udah masuk ke penutupan ya. Sebelum penutupan, jadi kita itu ada sedikit penjelasan mengenai sosok yang barusan masuk lah gitu, yang barusan ditelusuri ya gitu, dimediatorkan, ditelusuri lah intinya mah. Yang awal ya, mulai ke yang awal gitu intinya mah. Mungkin bisa jelaskan Kang, soalnya orang mah ieu Indona. Soalnya orang mah orang lain orang Indo. Heureuy. Jadi ya alhamdulillah tadi yang pertama masuk ya gitu ya. Yang pertama masuk itu ya sudah lama juga lah di sini, udah lama, dan menyaksikan perjuangan para pahlawan dan para warga-warga sekitar untuk menghalang tentara Belanda masuk ke daerah Majalengka. Nah, termasuk yang pertama masuk tadi itu ya hanya menyaksikan saja sih ya. kebanyakan menyaksikan. Hanya menyaksikan saja, bukan ikut berperang, hanya menyaksikan, karena emang sudah awalnya emang sebelum ada manusia di sini udah awal duluan, mereka duluan gitu. Nah, jadi mereka menyaksikan bagaimana para pejuang di daerah sini, dan ada dua pejuang ini ya yang ada di
tubuh tersebut. Mungkin patung gambarannya. Nah, gambarannya Bu. Nah, tidak sama seperti yang digambarkan patung tersebut. Ilustrasi lah. Hanya ilustrasi lah. Jadi ya. Terus selanjutnya yang kedua nih yang Mungkin yang sosok yang jahil lah mungkin. sosok yang jahil tapi tempatnya bukan di sekitar Tugu sini, Ya, di luar. di luar, di dekat jalan yang sering ganggu orang, sering kadang bikin celaka, tumbal katanya ya. Dan dia juga mencelakakan orang lain itu juga katanya buat memperkuat ilmunya gitu supaya jadi sakti, dan katanya sekarang mau udah sakti katanya. Nggak tahu. Ya itu kata dia sakti. Nah, itu baru ilmu dia aja, belum ilmunya Gusti Allah yang turun. Beda lagi kalau itu. Jadi belum ada sakti-saktinya, belum ada setai kuku juga belum ada itu mah. Salah ngerti. Ya saya juga mohon maaf tadi ya sempat jejaten Sunda namanya sempat apa namanya gitu beradu ilmu. Ya bukan bermaksud sombong ataupun karena saya sombong mentang-mentang saya ini jadi saya ladenin, enggak sebenarnya. Karena apa? Ini kan keadaan darurat Ya yang melawan pertama lah. Nah gitu, saya nggak bakalan Noel tiheula lah mencari Noel ketua. Ya istilahnya gitu, tidak mau menyentuh duluan sebelum saya disentuh gitu kan. Maaf gitu. Nah jadi apa istilahnya, mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud menyombongkan ilmu ataupun sejenisnya lah gitu. Mungkin itu saya segitu Bang. Nah ya dari amanat nih ya yang terakhir, karena saya jadi kameramen tadi ya sempat gentenan cek sudah. Nah bergantian bergilir ya bergilir ya bergilir. Nah jadi saya teh jadi kameramen tadi teh ya. Nah jadi tadi teh sempat ada amanat, katanya pengen dihadorohan, pengen dibersihin gitu. Karena kebanyakan orang-orang kesini teh bukan bermaksud itu gitu, cuman main ngabalang geus we balik gitunya Kang gitu. Sabab naon diri teh poek teka tempo ti warga, jauh rada ka jalan teh rada jauh ieu teh gitu. Jadi aduh nya pokoknya jadi nya istilahna nya anu berkunjung ka Tugu Pahlawan anu disindang kasih nya tolong gitu panghapunten pisan tadi amanatna naon cenah saling merawatnya ku teu pira dibersihan tah cenah teu pira sakitu oge teh geus dihargaan cenah. Sabab naon kebersihan dari iman. Kebersihan sebagian. Nah gitu lah. Tadi teh ya nya saya namanya nya dihadorohan cenah ku Al-Fatihah oge gitu nya sopan santuna ka dieu teh cenah gitu. Mungkin Jangan lupa subscribe aja. Nah, jangan lupa subscribe, like and comment. Kami segenap keluarga Karuhun Sunda mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata maupun tindakan maupun tingkah laku yang keras atau tidak, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan gitu. Sakedik ti urang. Mangga. Sakedik ti urangnya Kang kana ieu di indoknya. Pada nama nonton tanggal orang Sunda pasti ke. Tapi banyak Kang yang komen minta translate. Nya teh. Karena editornya capek Lawaknya. Editornya lawak. Jadi malas. Jadi sakedik ti urang. Jadi lah cek kasar nama percaya teu percaya nya eta mah balik di kanu nontonnya. Henteu sebuah jadi perdebatan. Maksudnya henteu sebuah jadi perdebatan kumaha. Jadi aya nu nyangka ieu kumaha, aya nu nyangka ieu kitu, aya nu nyangka ieu anu cek bahasa ka bahasa gitu kan. Eta mah kembali lagi ka anu nonton gitu kan. Karena yang intinya mah lamun umpamana urang ninggalna kana kasebutna teh kebaikan lah, ambil hikmahnya lah cek kasar namanya gitu. Jadi intinya mah urang ninggal anu ninggal non arah teh. Intinya mah lamun urang ayeuna ninggal video gitu, ninggal anu ditinggal ku urang
nya sing bisa disaring lah gitu, naon anu benerna, naon anu ieuna gitu, abaikan anu salahna ya gitu. Yang namanya juga manusia lah gitu, ambil positifnya. Intina mah anu di garis merah nama balik di kanu ninggal gitu, balik di kanu nempo engke gitu, nu engke nempo nu ayeuna nempo video ieu nya gitu. Inti namanya sok lamun ayeuna arek request tempat di mana na nya mohon lah gitu kan, aya kolom komentar bisik aya request atau kan langsung aya ka via WA nya gitu, via WA admin kan aya didinya boh ka IG boh ka WA nya request tempat pengobatan gitu. Ya gitu. Jadi jelasnya gitu inti nama kumaha nganilai nu nempo lah gitu inti nama erek percaya kan tuh kumaha nu nganilai anu nempo lah inti nama gitu. Kang inti nama iyalah gitu. Tina percakapan tadi teh penjelasan anu simpel lah kumaha inti nama. Soalnya bisa Indo anu alus. Jadi ya gini yang tadi dibicarakan oleh Kang Alip. Ya intinya ini kita percaya nggak percaya itu kembali ke diri masing-masing, ke penonton. Kita nggak menyuruh kalian untuk percaya, atau mungkin kalian nggak percaya ya silahkan, karena itu kembali kepada diri masing-masing. Ya benar itu yang Intinya saya maksud itu. Tina tadi panjang kata-kata emang iya maksud nu intina gitu. Lamun ku Indo nama simple inti nama gitu. Oke, untuk penutupan ya sok. Sok bro. Sok. Kang Alip aja. Ya mungkin sekian dari tim Karun Sunda, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi kalian para subscriber pendukung channel kami ya, meskipun ya kami jarang upload. Nah itu mengenai jarang upload lah, jarang upload. Enggak kan sedikit penjelasan lah mengenai jarang upload. Yang pertama itu kita ini apa namanya, sekolah. Ya yang pertama itu. Ya kebanyakan masih yang sekolah gitu. Yang kedua yang kerjanya kebanyakan sampai shift malam gitu kan ya, sekolah kerjanya sampai shift malam. Jadi kita ini hanya latihan sampai jarang syuting. Kenapa sih? Kan ada yang komen ya karena yang pertama itu sekolah, tapi kan kita yang udah tahun-tahun kemarin yang masih corona kita kan syuting sering. Karena apa? Karena kita tidak sekolah, banyak luang waktu lah. Nah itu maksud saya. Enggak, saya sekolah waktu libur sekolah. Nah istilahnya banyak peluang waktu gitu kan ya, mungkin gitu aja. Oke, jangan lupa sekali lagi jangan lupa di subscribe lah gitunya, di di like ya, di komen Berapa kali? ya kan kajian tebet pohon ngadem pote gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa salam Sunda.